ngobrol di Cepot Ngampar. Cepot Ngamule Pariwisata. Oke guys, berbicara mengenai kuliner dan wisata Jawa Barat tidak ada habis-habisnya. Pokoknya mah kuliner mana reje, pokoknya teh urusan beteng ya. Wah, rupa-rupa di urang mah segala diolah bahan sederhana, murah meriah, tapi bisa oge bercita rasa tinggi. Salah satunya adalah cireng. Cireng menurut kosakata etimologi bahasa Perancis itu berasaskan dari arti kata aci digoreng. Kang, kamu makan? Oke, cireng dah. Ieu teh manjur pisan ye lamun ti mimiti budak tapi ka kolot resep kana cirengnya mang. Amang unggal dinten isalan ka dia. Di mana mang? Cileuleui ka Pasir Manggung ka Bukit Senyum kinten-kinten sabaraha kilo pamapa? 2 kiloan. Sadinten saya sabaraha kilo aci? 10 kilo mah ayeuna 5 kilo setengah nage tuh dampak lagi terdampak. Nyata gitu adalah usaha kecil bang nama loba terdampak deh. Tapi ingatnya para wargi budak kolot resep pisan kana cireng. Nah cireng khasiat namang ternyata menurut medis ya manjur sekali mengobati jantung mang. Jadi lamun istilahna bala mah lamun manggih karewas tapi rag-rag jantung takut cireng mah jadi rapet jantung teh moal rag-rag mohon tak gitu si gorengnya wala tah urang teh mang sabenerna mah kudu ngeureunnan kana usaha kana kagorengan teh mang nya erek dikulub cireng isuk moal ngeuna jadi anggar tetap kudu digorengkeun nya usaha tina kagorengan mah tukang cireng tukang gehu jeung dinas naon cing dan bener ke jalan goreng eta. Oke, urang teh daripada ngagorengkeun jelema, ngagorengan jelema mending ngagoreng aci digoreng. Aya deui cilok, aci dicilok. Aya deui naon nya ciwel, aci diwawal-wawal. Aya deui cimol, aci digemul. Aya deui cibay, aci ngabarabay. Oke, aya deui cilaka. Kana amulan eta mah. Ulah. Nah gitunya Kang sing pajang sing laris manis utami masing sehat panjang yuswa ageng barokah sing minang kamakah sing nyandung jor amin ulah oh berarti si mang teh sayang istri ya teuing susi katang putra saberiji 2 pangageungna sageung naon aya sageung toren kelas 5 SMP oh SD suka teh 5 STM kelas 5 SD pangalitna 3 tahun tinu sepuh teh para wargi pamiti nu anu mah tiasa diekspos dinten ayeuna lalawara bisi ieu asup kana investigasi ke mudah-mudahan satu tapi cakap tah si emang ternyata taat program BKKBN Badan Keluarga Berencana nya lain berantakan kan keluarga teh keluarga berencana 2 anak saja cukup tinu ngora. Oke. Nah, ya aman dia tuh tinggal minyak lagi lain minyak curah ya mah. Minyak mereknya sudah tidak bisa. Temenang yang nyebutkan merek. Ada sponsor. Aya bumbu kacang, aya sambal goang. Sambal goang itu sambal goang. Goang itu go internasional. Go teh init atau wang teh ngajelengeng ceuli jadi lamun urang ngadahar sambal goang tuh ngajelengeng ceuli serasa wah pokokna mah eleh lah itu ge non teh produk nu itu kan viral teh tila atuh disebutkeun bahaya. Oke mang sing laris manis sing pajang sing enggal seueur cabangna ayeuna emang dagang ditanggung jauhna 2 kilo ka dieu tah isuk mah mudah-mudahan boga kafe boga restoran atau moal oge lah keun bae aya milik mah di mana we nya bukan mall cireng gitunya. Oh muka khusus sentra kuliner daerah di perkotaan wah dek di Brunei dek di Prancis di mana milik mas anu terang emang. Oke sing pajang sing laris manis oke suasana nyamangnya mudah-mudahan ya pandemi itu segera berlalu segera aktivitas normal kembali asli ti Cileuleui sugan ti Filipina beda yeuna tina yeuna asli pribumi si mang kade ya. Oke, nuhun sing mararajeng sadayana sarehat sadayana. Oke, urang jalan-jalan. Wah, suka jauh sana.